Jelema nih loba kieu gitu. Hah? Naon ieu jelema loba kieu nya? Kemana ieu ngalewatna? Jelema loba kieu teh ieu di dieu keur berada di Gedung Buleunak di Dongdaemun atau Kakao Pren aya. Mereka Kakao Pren mah tuh. Kakao Pren. Tuh bakal aya konser ningali. Ieu konserna naon ieu ping-ping gedang tuh bakal aya konser tuh. Dan ieu jelema ieu kulobana ieu ini mau jalan-jalan heula. Oh, Seoul Fashion Week. Oh, Spring Summer tingali. Kumaha cek di dinya di dia tungguan wae nepikeun ka acara dimulai atau kumaha tuh. Tah, tuh. Seoul Fashion Week tuh 2023 Spring Summer kumaha tinggal itu tuh loba model jadi model hungkul loba pisan jelema ieu edan ngakara tuh tinggal di loba pisan aya ieu Gedung Buleunak ya aya di nu film ge tuh JJ tuh tinggal di loba kieu tuh ieu hungkulan model hungkul bae tanu jomblo nu lalaki ya aya cuci mata lumayan gratis moal naon da ieu mah menang di kamera tuh edannya astagfirullahaladzim geus taya India ya jadi macam-macam negara ya tuh cuma kayak kutang ulah pamajikan bakal ngadat rame pisan tinggal itu jelema nu kabeh araya aing asa panggorengna kieu batur nih galeuwing kieu kabebeut langsung aing harga diri ulin ka Seoul mah outfitna ge 5 juta ka luhur ieu mah jelema tuh iya pasti lamun anu sok nonton drakor mah sok aya kan drakor da tuh Gedung nu Buleunak ieu ya tuh dan ya awewe ku loba kieu bari galelis HP-na ge boba kabeh atuh baelah cicing orang Sunda ge bisa sugana nu ngajak dipoto ka di dieu eueuh tapi tinggal itu calanana teu dikancingkeun naon maksudna nya tinggal loba pisan tuh oh ta ieu Seoul Fashion Week ieu tuh